Darengikeun ku biasa kabeh gumuruh basisir kaler sorak sarakah berwiksa keur ngahakanan sagala anu aya ngarak-rak sarpaning pusaka arandika sawareh turunan kaula ge milu doraka ngamahruk teu kadeuleuh geus lain waktuna ngahampura tapi geus manjing mesat sakabeh pakarang nu dina raga tinu aya dina rasa laju gramiang makalangan sabab mun teu kitu hamolila pajajaran bakal tuluy tilem geus moal cengkat nepi ka tungtung jaman brah geus sumebar ka medan Danalaga ngadonkeun getih beureum ti balungtung balung bodas tomohon cewang jages kodrat lalaki di Tegal Pati diwarakeun ka tetangga urang kulon di urang wetan sabab maranehna geus lain musuh urang mata gerak rampak numpurkeun wadia buta sangkan musnah di Nusantara kaula aya di dieu nyakseni rongkahna tatar palagan moal kedak nganter tanaga ke Arandika jeung kanyaah nu taya tanding mangkela dina mangsana dia dijaya di pangperangan laju unggah zaman ganti mangsa di mumbunggang pasir pamiangan raga mulia ngajega nyolempang pakaran agemanana wadia balad papak sumakta serigep nganti sabda laju ngadawuh sang Prabu darengikeun rundayan Pakuan ieu perang bakal nungtungan sabab hitungan mau bisa menang tapi biasa kabeh kadu bongkokan dages ninggang pasini Pasundan bakal puputan Ariana nurek ngalaga montong risih nelahan pati dasuk madia bakal jaya mangke jaga dia ngomara dina incu pajajaran numelak bini Papakuan sangkan bakal buhun sirungan tapi mangke muditi mangsa geus ka tepi haringana nu teu kuat ngalaga aletkeun somasa kabeh kaleuweung lebeut mipir basisir munggah tonggong gunung sabab Ariana nu ngarundai turunan pituin getih Pakuan musnahkeun pusat negara tong aya sesa bawa rupaning banda katalang raga sabab Sunda cadu kadaton di gadawah Durwiksa nu boga pusaka teudeun dinu sieum nu boga pustaka samarkeun dinu caang sampeureun buyut urang nu hayang ngarti adiluhung kasundaan tapi mangke mun ti mangsa geus ka tepi beun sakitu pancenna kabeh sarwa mulia ari kaula bugang kaula moal aya di Danalaga moal kadeuleu ku jalma weureu
moal karampa kudu rujana bejakeun kaula ngahalimun di nu caang barisnya angan kahalimunan nyawang zaman ti pangsarean ngawuruk buyut ti pangkuleman tepi ka anak icu kaula ngadeg ka Prabon mangka di mana mangsana kaula rek mulih ka jati mulang ka asal sanggeus nitipkeun sifat ratu anu adil dina sukma buyut kaula negara bakalan sage sak rampes sampurasun.